akhirat. Jam 8 pas setengah jam. Wal akhirat. Purwa anu janten bubuka sahabat dana sim abdi nyanggakeun tahiyatul muslimin bendera keislaman anu bernama silaturahmi kalayan diringi ku maustahun basmalah senarang hamdalah sholawat ni wassalamna ail makdunatan bitahlim mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takakantun ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin umumna ka segenap jalma Islam anu nyicingan dina agama hakai sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan naon-naon anu parantos urang sadaya dilaksanakeun, nu parantos urang dibaca timimiti netepan berjamaah maghrib, hadiah ka ahli kubur anu ngaos Qur'ana, anu ngaos Yasina, sareng ayeuna nu ngaos ayeuna takjim ngaos marhabana ka Kanjeng Nabi. Diteraskeun deui netepan berjamaah Isya, diteraskeun deui kunet ayeuna ngaos sholawat berjamaah sareng pangaosan. Mudah-mudahan bacaan udang sadaya sing ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasalahanana mudah-mudahan sing dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranana mudah-mudahan dikucurkeun ka ahli kubur udang sadaya, khususna ahli kubur jamaah Majlis Nurul Amal. Umumna ganjaran dikucurkeun ka jamil mukminin mukminat, muslimin muslimat, khususna ahli kubur kampung Rawabejo. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng mudah-mudahan kagungan Kanjeng Nabi ku kabarokahan ieu pangaosan, mudah-mudahan udang sadaya aya dina ridho sareng rahmat magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di mana nalika cunduk kana waktu penyakit anu tatalima maut ngaranna, mudah-mudahan urang sadaya dimautkeun bi husnil khotimah, bahagia dunia bahagia akhirat, salamet dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kabeh jalma hayang salamet dunia wal akhirat. Mudah-mudahan tong sumaona urang, keluarga urang, guru urang, tetangga urang, mudah-mudahan sing salamet dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salamet dunia wal akhirat kuncina saeutik kan asa berat. Kuncina jalma hayang salamet dunia wal akhirat, tong sumaona urang sadaya keur waktu ngaji, tong sumaona urang sadaya nu daek ibadah, tong sumauna urang daek salat. Jalma nu teu daek ibadah ditanya pasti jawabna hayang salamet dunia wal akhirat. Taya kuncina salamet dunia wal akhirat teh tilu, arek ka mana wae ge tilu. Jalma hirup di alam dunia, cicing dina bumi na Gusti Allah, hayang salamet dunia wal akhirat kuncina mun tilu. Hiji Islam, dua iman, tilu ihsan. Arek ka mana ge tilu? Hiji Islam, dua iman, tilu ihsan. Naon ari ngaran Islam? Ari ngaran Islam ceuk dina kitab Safinatun Najah, Islam teh lahu maknayani lugotan wa istilahan. Aya Islam teh aya Islam ceuk lugot, aya Islam ceuk istilah. Nu kumaha ari Islam ceuk lugot? Mutlaqal inqiyad, kadar-kadar nurut, tiap-tiap nurut disebutna agama Islam. Tiap-tiap pokona tiap nurut Islam we. Ngan eta teu bisa dipake sandaran hukum. Sing sok sanajan teu bisa dipake sandaran hukum, aya kaitanana jeung Islam ceuk istilah. Nu kumaha ari ngaran Islam ceuk istilah? Istilahna istilah hukum syara, al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati. Islam ceuk istilah, Islam ceuk hukum syara, syara'na syara' majazi, ti dituna ti Kanjeng Nabi, ti dituna ti Gusti Allah. Tiap nurut cakurang al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati, nurut kana pirang-pirang hukum syariat agama Islam.
nurut kana pamerintahan Allah, nurut kana pamerintahan Rasul, nurut kana agama Islam, eta disebutna agama naon-naon nu dianjurkeun ku Allah, nu dianjurkeun ku Rasul, dianjurkeun ku sahabat, dianjurkeun ku ulama tabi'in, dianjurkeun ku ulama salaf, ku ulama khalaf, terus ka ulama atba'i tabi'in, di urang-urang dipigawe, kurang diturut, eta agama Islam. Sabab naon? Nyumponan kana syariatna Kangjeng Rasul. Tiap-tiap nurut kana hukum syariat nu diparentahkeun ku Nabi, nu diparentahkeun ku Gusti Allah, eta disebutna agama Islam. Jole cek Nabi, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Cek Kangjeng Nabi eueuh nu leuwih luhur salian ti agama naon sababna Nabi nyebutkeun agama ayeuna teu aya agama nu anu salian teu aya agama nu luhur terkecuali agama Islam. Sabab cek Allah dina Al-Qur'an, inna dina indallahil agama nu diakui nu ditetepkeun ku Gusti Allah nyaeta agama Islam. Nu kumaha nurut kana syariat Islam, nu kumaha nurut kana pamerintahan Allah, nu kumaha nurut kana pamerintahan Rasul. Jol we diatur ku ulama, rukun Islam aya 5. Di mana jalma mengakui, ngucapkeun ngaku dicinggin agama Islam, ta ieu pondasi Islam teh nyaeta aya 5. Keur Islam doang. Islam hiji rukun Islam teh maca 2 kalimah syahadat, 2 rukun Islam teh salat, nu katilu ngaluarkeun zakat, kaopat puasa, kalima munggah haji ka Baitullah. Lamun mampu teu mampu mah teu jadi dosa. Hiji 2 kalimah syahadat, taya 2 kalimah syahadat aya anu wajib, aya anu sunat. Di mana jalma ngucapkeun 2 kalimah syahadat aya anu wajib, aya anu sunat. Mana anu wajib? Nya eta di mana jalma hayang asup Islam wajib ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Ngan lamun aya jalma datang ka Bah Haji RW, aduh, assalamualaikum Bah Haji, urang agamana ayeuna lain Islam, urang teh geuning kabita hayang asup Islam. Kumaha carana Bah Haji? Gampang, ulah dingke-engke Bah. Ulah dingke-engke, aduh kumaha nya? Pandia. Hayu pandia lagi panduri eta mah nu wajibna heula maca 2 kalimah syahadat. Ulah dingke-engke. Berarti teu bisa maca kalimah syahadat, kabeh teh bisa beureun. Ulah dingke-engke. Ayo. Urang neuteur kieu. Ulah dingke-engke. Lamun dingke-engke, urang sarua jeung ngamurtadkeun, jeung ngupurkeun eta jelema. Lamun jalma datang ka urang, hayang asup Islam, buruk man. Hayo, ayeuna hayang asup Islam mah. Sok maca tuturkeun ka urang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ulah dingke-engke. Engke sudah tar pandeuri. Ayeuna mah tos gading Islam, lain Islam kalau pas datang bah. Eta mah sabab aya judakan lain hukum Islam. Syariat lain eta mah naon? Teu diwajibkeun. Geus. Sabab bahasa nakina Quran millata Ibrahimah hanifah. Kita pandiri tan wajibna maca 2 kalimah syahadat. Umpama jelema datang ka urang teh, "Bu, kumaha nya ieu cara asup Islam?" "Kumaha teh nyaho?" "Saya mah katarak, urang teh nyaho ke isukan-isukan urang ngobrol jeung kiai, urang ngobrol jeung ustad." Lamun dingke-engke urang sarua jeung ngamurtadkeun eta jalma, urang sarua jeung ngupurkeun eta jalma. Urang kabagian dosana. Bener mana yang asup Islam? Yakin sok asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kajen lain kiai ge, lain ustad ge. Sabab diwajibkeun jalma hayang asup Islam wajib maca 2 kalimah syahadat. Beres maca 2 kalimah syahadat, karang we lamun hayang di maanaan mah saya bersaksi, saya hese sih bahasa Indonesia teh. Karang kok nekadkeun kaula sak nyaksian kaula bahwa Gusti Allah teh teu aya deui pangeran terkecuali Gusti Allah. Jeung sanyana Nabi Muhammad teh eta teh utusan Gusti Allah. Sah asup Islam. Karenan kasar sudah. Kela apa deui eta mah? Kela
Nah beres maca 2 kalimat syahadat tah mamang ayeuna geus asup Islam. Ayeuna mah urang bigaina bising hayang sampurna tina masalah agama Islam. Hayu urang milu ka pengajian. Urang ngatawa hayang kepandian sok silahkan ari mandian mah eta ngadusan mah hukumna sunnah. Nyundatan mah hukumna sabab lain Islam hungkul ayeuna mah luar ti Islam ge geus loba jalma di sunatan hukumna sunat. Ta ari ayeuna sunatan mah miceun najis, bisi eta najis nempel cai tiig dina nyangkrung dina nyungcungna eta ta naon tanda kocok nyungcung anu nguncungna bisi aya najisan tadi potong we bisi kabawa salat. Tah kabawa salat karak hiji dua nyaeta ngalaksanakeun salat di pondasi Israel. Maca 2 kalimat syahadat cek tadi aya wajib, tadi geus wajib mah. Tah ayeuna nu wajib deui jalma Islam ngan murtad, kufur, musyrik. Tah murtad, kufur, musyrik kadinya sabangsana. Tah buru-buru eta zaman mamang geus musyrik, mamang geus aya naon murtad, mamang geus kufur, buru-buru maca 2 kalimat syahadat eta hukumna wajib. Aya anu sunat mah urang meureun ti bubudak geus cicing dina agama Islam disunatkeun dina salat. Ayeuna barangkali salat maca 2 kalimat syahadat. Ayeuna salat Isya barangkali maca 2 kalimat syahadat 2 kali. Jol subuh maca syahadat saka, jul juhur maca syahadat 2 kali. Jol ayeuna asar maca syahadat 2 kali. Jol maghrib maca syahadat 2 baraha 9 kali. Berarti lamun jalma teu salat teu sapoe sapeting teu maca 2 kalimat syahadat. Tah dihukuman eta maca syahadat dina jero salat teh hukumna sunnah. Kade aya anu wajib oge da jero salat. Mana keur lamun tahiyat awal maca syahadat hukumna sunnah. Lamun dina syahadat matina tahiyat akhir hukumna wayahna di mana keur waktu salat tahiyat akhir bereskeun maca tahiyat. Bere eta wajib. Tah tapi ka mana wajib? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wajib. Tah diteruskeun selawat Ibrahimiyana wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum sunat. Ketika dinya hayang tambahan doana mana Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masyihid. Hayang tambahan deui ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Panjang. Panjang mah we hayang panjangan mah. Umpama ieu urang teh keur salat jadi makmum. Urang teh hayang maca karak tepi ka bil alamina innaka hamidum majid hayang ditambahan doana. Imam teh geus uluk milu uluk salam assalamualaikum sabab ayeuna cukup tepi ka maca bil alamina innaka hamidum. Umpama urang teh geus tepi kana bil alamina innaka hamidum majid imam can uluk salam. Imam teh can uluk salam ye. Urang tambahan we Allahumma inni nu pondokna Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah abdi menta pitulung menta pangraksa min adzabil qabri tina siksa kubur wa min adzabinar jeung tina siksa neraka wa min fitnatil mahya jeung tina fitnah-fitnah kahirupan wa min fitnatil masyihid jeung fitnah-fitnah dajjal. Mudah-mudahan urang sing dirangsak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baraha sakrak syahadat. Nu katilu nu kadua ngalaksanakeun salat. Rukun Islam 3 ngaluarkeun zakat, 4 ngalaksanakeun puasa, 5 munggah haji ka Baitullah. Eta keur Islam.
Ayeuna umpama keur ngajalankeun rukun Islam urang nyaho ayeuna hiji maca syahadat, dua ngalaksanakeun salat, tilu ngaluarkeun zakat, opat puasa bulan Ramadan, lima munggah haji ka Baitullah. Tah ieu teh ngabutuhkeun syarat. Naon? Sabab moal bener ngalaksanakeun eta nu lima lamun teu dibarengan jeung elmuna agama moal bener maca syahadatna lamun teu dibarengan jeung elmuna, moal bener salatna lamun teu dibarengan jeung elmuna, moal bener zakatna lamun teu dibarengan jeung elmuna, moal bener puasana lamun teu dibarengan jeung elmuna, munggah haji teu dibarengan jeung elmuna, moal bener munggah haji. Mudah-mudahan nu tos berangkat aya tanah suci Mekah sareng nu acan mudah-mudahan sing dipapareun nasib jarak ka tanah suci Mekah deui. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sungguh ayeuna kos heureul ibadah haji teh. Padahal makur ibadah nukur lumpatan, akur nimpung, aya nukur motongan, aya naon motongan buuk, eta teh keur ibadah lain keur urang mah asa kos ulin. Lamun nempo mah kos nu ulin, kos nu heureui, padahal mah eta teh keur ibadah ka Gusti Allah. Ayeuna salat cek tadi teh geuning rupa-rupa salat teh tadi poho deui kabas naon poho deui teh masalah salat teh. Urang keur ngimamamanana moal bener teu dibarengan jeung elmuna, berjamaahna moal bener urang lamun teu dibarengan jeung elmuna, cacak-cacak urang nyaho elmuna, gandeng ku budak ieu maca naon ieu? Heueuh, rek maca naon deui poho. Tah meriweuh eta budak. Tah ngaran lagi budak atuh. Mudah-mudahan eta budak sing dipapareunna budak anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dua iman, tadi Islam, dua iman. Ayeuna iman keur iman sabab ayeuna budak lahir ti alam ti ayeuna rahim burusut ka alam dunya eta budak teh can ayeuna nyaho ka Allah can nyaho ka Kanjeng Rasul maka disunatkeun budak lahir sunat belah katuh ajan belah kencak koma eta teh ngabejakeun supaya ngawauhkeun ka Gusti ngawauhkeun ka Kanjeng Rasul maka al iman yajidu wa yankus ari iman teh kadang kurangan kadang nambahan. Tah ari iman teh sataranjang. Iman teh budak ge boga iman ngan eta eus can eta imana can dieusian ilmu aga sataranjang sarua jeung budak lahir ti ayeuna rahim indungna sataranjang. Tah al iman yajidu wa yankus iman teh kadang-kadang nambahan kadang-kadang urang mah jigana loba keneh ngurangna daripada nambah. Iman gaya bedana sacara aya iman teh cara panon poe, aya iman teh sacara ayeuna bulan, aya iman teh sacara lampu neon, iman teh aya sacara naon lampu istolo, aya iman teh cara ayeuna cahaya anu nempel dina udud kaung. Hari iman panot cara panon poe eta mah imanna para rasul, para nabi. Aya iman cahaya anu nempel dina naon dina bulan, eta mah imanna para sahabat. Iman cahaya anu aya dina bintang, eta mah diibaratkeun ayeuna para ulama para wali. Aya di cahaya anu nempel dina neon, cara ayeuna mana? Guru-guru, para ulama-ulama. Aya iman cahaya anu nempel na udud kaung. Kumaha udud kaung? Ninggang dikenyot, hurung teu dikenyot. Pareum kenyot deui. Tadi teu cicingkeun deui, pareum. Eta mah iman urang. Kadang-kadang hurung, kadang-kadang pareum. Asup ka pengajian, geuning iman teh kos kieu. Geuning Islam teh kieu. Rek ngaji deui supaya nambah iman. Kaluar ka pengajian, kitu deui. Iman urang mah teu beda sacara cahaya anu aya dina udud ka kaum. Mudah-mudahan sing sok sanajan balik itu, mudah-mudahan sing kabawa maut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu katilu ihsan. Iman dipanjang teuing sabab aya iman ka Gusti Allah, iman ka malaikat, iman ka kitab, iman ka para rasul, iman kana poe akhir, iman kana qada qadar ti Gusti Allah. Iman teh percaya hari hartina iman teh percaya ayana Allah, percaya ayana malaikat, percaya ayana turun kitab ti Gusti Allah, percaya ka para rasul utusan Gusti Allah, ayana percaya kana poe akhir, poe kiamat, percaya
karena kodar hukum pamere ti Gusti Allah. Nu katilu ihsan. Yeuh asana teh gampang tapi berat. Ihsan. Naon ari ngaran ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Wa illam yakun tarahu ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ari ngaran ihsan teh nyaeta ibadah anjeun ka Gusti Allah. Boga sangka bahwa urang keur ibadah tong sumaona keur lain ibadah, urang teh ningali nempo kana zatna Gusti Allah. Urang mah tong sumaona kosna tong siganing luar ti ibadah, keur ibadah ge hate mah teu daekeun manteng ka Gusti Allah. Bener Bang? Nah, urang keur ibadah pantengkeun. Ceuk ulama lamun urang hayang keur salat khusyuk, tekadkeun di hareup teh Gusti Allah, belah kanan malaikat Jibril, belah kiri malaikat Ajrail, belah kiri malaikat Jibril, belah kanan ayeuna belah kanan Kangjeng Nabi, belah tukang malaikat Ajrail, tukang nyabutnya nyawa. Hese nya. Urang mah bisa hayang manteng ka Gusti Allah ge. Tah, lamun urang teu bisa tong sumaona keur ibadah, luar ti ibadah boga sangka dina hate nekadkeun ningali nempo kana zat Allah teu bisa. Wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Boga sangka kajenting urang teu nempo ka Allah, nyangka boga sangka Allah ningali ka urang sabalikna. Sabab naon? Lamun air tadi mah berat teh umpama budak gak sangka, aduh aing Allah ajenting teu nempo ka Allah ngan Allah ningali ka aing. Usum waktu sholat pasti sholat, usum waktu ngaji urang ngaji, waktu urang ayeuna puasa urang puasa, waktu silaturahmi. Sabab boga sangka Gusti Allah ningali. Mantap lamun jalma keur waktu maksiat eta teh copot imana. Tah sabab lamun jalma ingat boga sangka Allah ningali moal daek maksiat ka Gusti Allah. Contoh urang daek maksiat, aduh aing ngarasa rumasa teu nempo kitu bisa nempo Allah, ngan boga sangka Allah ningali, kira-kira mangkat urang maksiat sabab era ka Gusti Allah. Eta disebutna ihsan, ibadah ka Allah boga sangka urang teh ningali ka Allah. Lamun teu bisa urang aya teu bisa cara kitu, boga tekad boga sangka Allah ningali ka urang. Maka di mana jalma bisa tilu ye, hiji Islam, dua iman, tilu ihsan, insyaallah selamat dunia wal akhirat. Jam 8 pas aja wal asmanu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik muslimin,